Siti bentar Kang Puputra Kang Dadia Pakuning alam cahayana Hayun Sasmita nuhun paingan cek hariringnya cu abong kena hariring lain anu kuring haleuang lain nu urang sabab hariring teh geuning nu maha wening haleuang nu maha wenang cek hariring ulah waka Sukaseri muncan panggih jati diri tah ku hal sakitu anu dina waktu ayeuna sasat hariring anu tadi teh ngagamarkeun hirup teh teu boga naon-naon diri sasampiran awak sasampayan umur ngan ukur gagaduhannya ucu urang mah hirup ngan ukur derma ngalakonan ngan dina ngalakonan hirup ieu urang cing ridho hirup teh diatur sabab lepas tina aturannya aya mamalahna kana dirinya jo dabongan beja mah leuwih ti heula sabab moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah nyaeta ari ibadah teh eta teh panggupai pangeran supaya balik deui ka anjeunna ulah nepi ka hirup marakayangan nilik-nilik gesan ngancik nyawang-nyawang gesan yayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang sabab di alam panyiksa mah tiris eueuh pikeun pisimuteunana hareudang eueuh pikeun pikipaseunana keung eueuh pibatureun hirup numawi kudu getol oge ucu ibadah teh ujang jadi ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenario na lempeng jeung maha konstitusi abeh naon abeh salamet dunya jeung akhirat kurang kumaha tetap panggupai komo cek haleuang leuwih jero mah geuning ucu gagak ngelak nasuhunan ngahiap ngahayu-hayu hayu mulang pulangkeun ka nagara anu baheula nagara tunjung sampurna nyaeta alam nu teu kaselang-selang teh nya ujang alam padang poe panjang alam nu teu kaselang-selang sabab aya nu leuwih halus tibatan kahirupan dunya nyaeta akhirat ari ilahi sanajan dek kana goreng hempe ai moal ngagugu mah da aya pitempateunana dek kana hade geraprak da geus dibejaan teh da ari pangeran mah nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina urang getol ibadah ai Allah mah moal untung urang teu ibadah Allah moal rugi da anu bakal kena ku rugi jeung ku untung teh urang-urang keneh nya nu mawi poloskeun mun teh mah urang dek ngalacai mawa wadah teh anu kosong bari bersih kosongkeun hate bersihkeun hate ai kabersihan teh nyaeta anu bisa ngaronjatkeun harkat darajat urang anu dicontohan ku Rasul pangeran anu dina sasih ieu nyaeta sok diayakeun pangeling-elingna
nyaeta diisrokeun di mi'rajkeun junjunan urang nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa eta kejadian teh spektakuler. Laduni nyaeta ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ku ayana barokah Allah ti Masjidil Aqsa langsung mansat ka langit kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh, tidinya nobros ka Sidratul Muntaha, ka rob-rob aras ka itu, dugi ka audensi. Hasilna salapan balikan ti aras ka itu nepi ka langit katujuh teh menang oleh-olehnya eta salat anu 5 waktu. Nyajang taya idangan Rasul anu ngalangkungan hese capek susah payah pahit getir lara balangsak teh ku urang-urang mangpaatkeun demi kasalamatan dunya jeung akhiratna ngan ulah dipalsu ku diri sorangan cing sajatina cing sajatina ulah dipalsu jeung ulah loba kapangaruhan ngabohongan diri sorangan mah komo ucu numawi kana kasucian oge kosong molongpong teh kitu dina perjalanan nepi ka teu aya gangguan naon-naon seperti urang numpak mobil ti dieu ka Jakarta pe kepecakan di jalan halangan ku kai atawa loba macet tuh numawi Rasulullah mah teu seueur hijab teu loba pipining numawi poloskeun jang numawi ditempatkeunana di masjid ge kitu ai masjid teh pan eueuh kompor kosong ngolongpong bari jeung bersih hatena nganu aya teh sajadah tempat sujud salamina sujud ka anjeunna nya cu takwa sakitu atuh mudah-mudahan we ku ayana sasih Rajab ieu urang sadayana anu tangtosna ngadangukeun jeung apal kana riwayat Rasul diisrokeun di mi'rajkeun mudah-mudahan eta riwayat teh mangrupakeun komitmen moral pikeun urang sararea ujang nyaeta buktikeun dina gawe anu nyata boh tekadna boh ucapna boh lampahna teh urang teh jing luyu jeung perintah Allah ge sunah Rasulnya ujang mat ulah wani-wani ngaleuwihan jeung ngurangan kana eta perkara nu geus ditangtukeun mun panjang teh mah ulah wani neuk-teuk mun ponok tong wani nyambung kudu nya ceuk nyana kudu lain ceuk lainna ngadek sacekna nilas saplasna kaituna supaya ulah melengkung bekasnya lahan temongkeun anu aslina ulah dipinding-pinding nya ujang tak kitu cu ku ciri ieu parantos ebreh ieu nu kagungan maksad teh nyaeta sareng urang kalihna nyaeta nuju diajar dina kaislamanana diajar ujang sapanjang hirup mah nya cu sabab naon pang disebut kudu diajar teh sabab di luhur langit aya langit di atas langit aya langit nu matak targetna belajar eueuh tungtungna ceuk urang kaler teh mah nyaeta lifelong education long life education jadi sapanjang hirup belajar sanajan geus kolot mode dewek tatanya we kanu kitu kanu kieu oge uang mah teu oleh nanyakeun nyaeta hirup teh bisi melengkung bekasnya lahan teh hirup mah kudu malapah gedang
sanajan eta budak sahanapun urang umurna tapi kaluaran pasantren hartina teges pepek ilmuna hartina eta budak teges koloteun tong gengsi nanyakeun ka budak ai teu nyaho mah ulah ngabogaan boga rasa terlambat diajar dina agama ceuk urang kaler keneh better late than never jadi lebih baik terlambat daripada tidak pernah ulah ubudunya teuing ulah kakonengan teuing tapi hirup mah kudu sigar tengah hartina teh saimbang balan dunya akhirat lahir batin teh juk ngan di mana beda paham ulah rek parasea sabab naon sabab hikmahna beda teh supaya nyambung dalamun sarua mah wah sila kamu nyambung dibeda-beda ternyata supaya nyara rambung tuluy ku urang ditunggalkeun teh dihijikeun contohna kapan anu nyieun pelak teh beda meureun jeung anu nyieun ban beda deui meureun anu nyieun paragi ngompak ban beda deui jeung nu nyieun oli nu nyieun minyak nu nyieun jari-jari anu nyieun baud tuh tadi tunggalkeun teh dihijikeun jadi we mobil eta teh pagawean sararea pagawean tina beda-beda ribuan jelema anu milu anil urang cicing di imah teh cu ku cicingna wungkul oge kapan urang teh gerasok ieu pakaian menang batur kursi menang batur lomari menang batur kenteng menang batur sagala rupa kapaku-paku amuing nu mawi di dieu habluminanas teh ujang antara urang jeung nu kumaha we ulah mentangkeun kangewa ka batur pentangkeun welas asih kagungan Allah nya kadeueuh jeung kanyaah tingali itu manuk di mana nogna geus megar eta anakna dihuapan ku manehna dititah ku saha eta manuk tapi kasang tukangna di dinya aya Rahman Rahim ucu aya Robuna hartina teh pangurus tah nepi ka kitu ulas asih pangeran ujang nu matak beuki dieu kudu beuki ebreh beuki nyata ulah aya hijab ulah loba hijab cing ebreh kanyaah kaulas asih pangeran ka urang tina sagala rupana sabab ieu jajadian anu aya di alam dunya ieu teh eueuh nu teu mangpaat nu teu mangpaat nya ucu sok asal urang nak daek mikir jadi duit nanaon oge garepek itu di mana aya doma keur ngising entong ditempo kotor ngising kumpulkeun siti doma teh pan aya mah komo pan dibutuhkeun pupuk organik teh nya cuk marugi eta Pak Haji Rono dugi ka majeng usahana katai-tai hayam pan dibeli tuh keur kemajuan urang sararea anu teu mangpaat cuk asal urangna mikir nya cuk mudah-mudahan ieu pangeusi nagara teh saur sepuh kapungkur mah nyaeta anu ngeusianana teh cing budak angon ai budak angon teh hartina budak teh pan lain budak bebenyit ai budak teh jalma anu pinuh ku pengabdian abid ai ngaran-ngaran pinuh ku pengabdian mah pan moal jauh tina pitulung nya cu hartina kaang angon teh nyaeta bisa ngangon dirina bisa ngangon hawa nafsuna cing bisa milih mana nu bener mana anu salah urang ngahiji deui ngamumule ieu tanah urang daerah urang nya cuk cing sareundeuk saiga ciri demokrasi
nu eleh kudu lapang dada nu menang ulah nepak dada teh ya. Nya Cuk, urang balik deui kana welas asih naon silih asah silih asih silih asuh teh ya. Back to basic. Ya. Cing atuh ua minta lagu Cuk. Oh sadia. Oh syukur. Dulu itu ya. Ai daek nyaring peuting mah itu rezeki nepi ka rantuy kitu. Paingan eta dawuhan pangeran. Lamun cicing dina tugas kami salilana cicing dina ibadah kami dek nurunkeun rezeki ti langit jeung ti bumi ngabijilkeun ti bumi geuning itu rantuy di luhur ucu anu tadina jadi dihandap ai daek nyaring peuting mah ujang urang dieu mah melak cau ti mimiti melak nepi ka asak mang bulan-bulan dewek mah cukup sapeuting ka ala hartina dideetkeun ieu teh ujang rezeki teh ta ieu meureun anu disebut aji sari ning gampang teh gampang saniat-niat teh gampang sapolah-polah gampang sakarep-karepe bae tulak sari sapu denda ing batara nya ujang mudah-mudahan we atuh ieu bapa hajatna sakulawargi teh cing gampang neangan rezekina ngamilik rezekina nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka koreh gampang ibadahna nya ujang urang kalihna cing soleh jazakallahu khairan nasira itu rezeki teh cu tangtuna ku uwa meureun isuk-isuk rek dibawa tur dibagi-bagi ka barudak panayagan meureun kaasaan ku sararea nu matak di mana rek didahar teh rek dihuapkeun teh bismillahan heula cekolot baheula mah geuning ulah dahar eukeur lapar ulah sare eukeur tunuh tuh malah beh dieunakeun mah ulah waka peureum lamun pamadegan masih keneh dina meureun hartina ulah ragu-ragu ulah dimangmangan deui ayat-ayat Allah teh cu saat sanareng sena beuh ulah waka peureum tak kitu cing inget we kana kewajiban sabab naon sabab isuk-isuk di mana urang narima amplop jeung narima eta idangan teh moal era teuing ai beuntak mah kajaba nu pareureum tah kitu cu hartina meureun ulah dahar keur lapar teh tingali we nu lapar dan nu lapar mah janji kedewek bismillah ge henteu si banyo ge henteu atuh puguh we meureun gampang kakeunaan ku panyakit nya cu usahakeun samemeh dahar teh ngadoa heula rurat reret heula dengekeun heula tatangga bisi aya tatangga nu ngajerit alatan jeritanana teh eueuh kejo keur dahar ulah sare eukeur tunuh hartina teh tingali we nu tunuh dan nu tunuh mah janji dug usahakeun meureun saacana sare teh nulakan heula panto nulakan heula janela tuluy bakti heula kanu maha asih bebeja heula kanu boga peuting kanu kagungan beurang kanu kagungan peuting tarimakeun heula syukurkeun heula nikmat-nikmat anu karasa tah kitu cu nya cu amit-amit kanu kagungan bisi da umur mah teu nyaho teh kadang-kadang bisi dicabut keur sare urang gitu nu matak bebeja pasrahkeun heula da urang mah teu boga naon-naon cu
diri sasampiran awak sasampayan teh nyangakeun kanu kagunganana syariatna urang dek syarek teh nyaeta nulakan pantojeng dan janela tah memeh paeh oge pe geura tulakan heula eta panon ceuli sungut kumaha nulakan eta panon nulakan irung nyaeta ulah satenyo na lamun lain tenyoeunana ulah sadenge-dengena lamun lain dengeunana ya cuk ulah saomong-omongna ulah sateungeuh-teungeuhna ulah sasiku-sikuna nu mata geuning memeh salat diayakeun heula abdas ngumah leungeun sasamet siku ngumah beungeut salegana beungeut kitu oge mun rumasa aya beungetan nu matak jelema lamun tara ngumah beungeut teh hartina eta teh jelema eueuh atawa kandal kulit tah kitu meureun nya cuk jang cing atuh lagu jang oh ieu kamurang kali wa teh ngadoakeun ai doa ua mah biasa sok dibarengan ku haleuang nitip asih teh sok dibarengan ku hariring sok nya ujang laguna anu aya patula patali sareng merdeka na negara urang apaan seueuh Siliwangi baheula teh di urang mah ha tagning lagu sejarah ujang alah Semar ulah kaget badranaya ujang tinggali itu saha ya uluh dunungan bapak ngegidik itu dunungan pada kemana nya cara rekcok dewek nanya ke Semar jeung Nabi Adam heula mana gitu ceuk akah heula mana nya tetep aya Nabi Adam dan maneh nama gambar telat kuring atuh teu kabejaan wah rame bisa wah jadi yakin ya ini mah Allah teh eueuh tong sok kitu teh nyilakakeun papa masih da wala ngambek Pak keun antep heula keukeuh aing mah eueuh Allah teh tong sok kitu pangan begitu da wala tong dibejaan ku bapanya keun antep cenah mikir maka jeung eueuh non teh moal pati-pati aya dadamelanna namun eueuh nu ngadamelna berarti aya lamun aya naon disebutna naon aya mah karaba karasa ketempo naon makhluk teh mah eueuh patang dibejaan Pak geus suci sia lain mun asa pangyahona ieu jelema ateul tanduk teh nu kieu kaituna teh sesebred we yang pasea nya manehna geus nyaho ge dipake tarucing ka batur teh dipake nguji sombong ka itu teh aduh ampun dunungan Pak ulah kaget badanna ya ayana semah paturan raut ya naon Pak teuing ya aya naon ya teh nu aduh geuning duh naon Pak teuing ya aduh gening dunungan ieu teh semakat
ningali kaget kunirahan ningali kang sampun prapta ya sampun prapta aduh aya anak nun tapi noda mengahaturkan semakaturan rawuh pangresa juragan pangaulaan kali nati eta geuningan ieu kersa rurumpaheun sareng saha deui ieu teh dunungan teh kalayan aya pikerasaeuna kaulan semah haturan rawuh agan semah haturan rawuh anom Badranaya kulan loh pamunteuna tingali dawala bakat tut kitu hasem saur bapak tadi tos kabaca ku abdi manahna ieu nuju baluweung bapak ngeunah-ngeunah sia hirup di dieu dikiriman ongkoh ti puseur dayeuh teu sangka miyuni ucing kalakuan teh alah ka bapak ka abdi teh saha kan kabeh ti bapak nepi ka anak teh da tiba heula oge bapak titah nyingkah urang cacu nepi ka urang teu ngeunah disebut meyuni gamang meyuni ucing pantuk nu gamang teh ucing teh kalakuan teu beda ti euwah-euwah teu sangka paingan nepi ka eueuh nanya-nanyakeun acan ka puseur dayeuh ku ayana kaayaan di puseur dayeuh keur kaayaan baluweung sararea nah aya kajantena naon entong api-api sia kurang ajar dikamanakeun ayeuna layang jamu sekali musada nu dibawa ku mararaneh kaayaan layang jamu sekali musada lambang kagungan negara malah anu sok dirayakeun unggal sataun sakali kari-kari ayeuna dipaok eta teh lambang kagungan negara nah teu satuju ku ayana lambang kagungan negara mun geuleuh-geuleuh kunaon mun ngewa-ngewa kunaon si horeng aya di amarta teh sia tiba heula ngan ukur jadi tumila boa-boa bapak ieu teh heureuy dudungan teh kitu tanyakeun atuh kanya Pak layang jamu sekali musada ku kupingan teh teu aya kontong nanyakeun uluh aya anak daek teu daek ieu layang jamu sekali musada boa dijual sia ka negara nulian atawa maneh jadi pengkhianat teu satuju di negara diayakeun lambang kagungan negara uluh jisim abdi teh bujang hingga kanyari nguping oge nemeseun eta Isa ayana ujang lho nah itu syaurna teh kumaha sih nu neangan ka kidul lapur kawetan teu aya ka kaler weleh ka kulon lowong da paingan di teangan moal pangeh da sia